Saat. Naon euy? Boleh kangen. Naon teh? Lain aden-aden gitu. Boleh curian. Mobil curian naon teh? Tengah tukang son, tukang kamera. Tukang kamera mobil curian. Boleh kangen. Boleh dilihat. Jangan dipegang. Edas. Naon? Boleh curian. Paingan. Boleh kangen. Budak paingan. Kalau dipegang. Sok ngagerem. Bong-bong budak. Naon atuh sia teh ngalagu teh? Nu pantes atuh naon mobil curian. Bolu curia aya ge bolu kik di dieu mah. Kumaha urang ya tuh? Bewir-bewir urang. Geuning. Dapan maneh teh anak urang. Lagu nu pantes atuh lagu payus yang usia maneh, usia sakola, lagu nu sok diajarkeun di sakola. Lagu naon? Aya geuning lagu pada hari Minggu. Nu kumaha? Pada hari Minggu rukutuk ayah ke kota kuturut. Apaleun. Rukutuk mah modal atuh. Sarkolot teh apaleun. Da aing mah geus kolot poho deui atawa lagu eta geuning aya lagu balonku ada 5. Tah, kumaha teh? Nu kumaha? Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dol, hatiku sangat kacau. Hop 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 hop. Pangheup kumaha cenah? Naon pangnaheup? Aing teu panuju lagu balonku ada 5. Oh, Nama kejeng teu panuju sabab laguna tidak islami. Waduh, tidak islami segala rupa. Nama kejeng teu islami sabab ngajarkeun teu bener. Ngajarkeun teu benerna dina Islam diajarkeun supaya orang jadi jalma anu sabar kuat lahir jeung batina. Lagu balonku ada 5 secara teu langsung ngajarkeun supaya orang teh leumpeuh yuni leumpeuh teu kaopan teu payaan gede ambek jeung sajabana. Terus asa Manya lebah manana dengekeun ku sia nya panya. Eta kakolot suasia. Jigana ieu teu diajarkeun akhlak ieu ku indungna ieu budak teh euy. Kumaha Pak? Jigana sia teu dipapatahan ku indung sia. Kusaha? Ku indung sia. Indung sia. Pemajikan sia. Nah, ieu aing boga anak ka bina-bina teuing. Aing ge boga kolot ka bina-bina teuing. Sia ulah kitu ka kolot, sia ge ulah kitu ka anak. Aduh, nyiksa. Nah, eta mapatahan teu payaan teu kaopan teh lebah mana? Dengekeun ku sia nya panya. Aduh. Nah, Gusti. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Nah, kadang ku sia. Naon? Balonku meletus make jeung hatiku sangat kacau. Ai kuduna dina Islam mah ulah kitu, sabab Islam ngajarkeun supaya orang jadi jalma sabar. Manya ieu mah pada balon bitu ge meuni kanyat kacau hatena. Gitu. Ari alusna mah matak naon mun meuli deui. Jangan deui cenah. Oh nya euy. Nya bener budak. Teu sesuai jeung ajaran Islam, Pak. Pada balon bitu ge meuni kanyatkeun jadi galau sagala. Dina Islam mah kudu sabar. Kuduna kumaha? Meletus balon hijau dar. Akhirnya beli lagi. Itu kudu nama. Kitu. Mun hayang 5 eta oge, lamun cenah bitu hiji atuh geun aya keneh hiji 4. Oh nya euy. Atuh
pikir ku sia. Kakolot sia ulah kitu. Sia ka anak ulah kitu. Nah, asa kabina-bina teuing aing boga anak. Aing asa kabina-bina teuing boga kolot. Tuh, lah pasea. Aing teh sedih, Pak. Pang sedih kumaha cenah. Deuleu kalah paseana tonggong. Ya, pasea jeung anakna duh. Coba eta anakna leulo buukna meuni gaul. Gaul kumaha? Naon, Mang? Eta maneh buuk meuni gaul kitu koneng. Alus emangnya. Alus euy. Hayang amang hayang dikieukeun. Bung aing. Eta dipikok. Eta koneng dipikok. Lain ku wereng. Duh, wereng cenah digerumut wereng. Duh, pare. Lamun Bapak Uing tas manggul bata. Ngan teu keramas jadi we napal. Gitu. Aing teh sedih, Pak. Sedih kunaon? Sabab aing teh hayang disakolakeun jiga batur, Pak. Allah. Aya lagu deui ketang pahiji deui poho deui. Naon? Lagu naon? Aya Kumaha cenah? sok diajarkeun di sakola ku Pak Guru. Alus. Kumaha? Dikeun ku sia nya panya. Kumaha? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Bapak aing boro-boro nyandung, hiji gitu kaparapat. Gitu tak geuning aduh. Sia ulah ngerakeun ka kolot. Pangeran. Sia ge ngerakeun ka anak, Allah, pangerakeun ku. da aing mah fakta, Pak. Boro-boro sia mamaraban pamajikan hiji pan aing teh di bajuan-bajuan acan. Oh, karunya Jadi calanaan acan. taranjang budak kitu duh. Aing teh sedih, Pak, batur mah disakolakeun. Aing teh di mana ngariung jeung batur teh aing teh pangbelegugna, Pak. Pikir ku sia. Pangbodona cenah tuh. Aing hayang nuntut hak we ieu, Pak di sia. Lamun aing teu ridho, aing teu sudi, lamun isukan geus kolotna aing belegug jiga sia. Ulah kitu sia ka kolot. Sia ge ulah kitu sia ka anak. Aing nuntut hak ka sia, Pak. Tuh. Batur mah ka madrasahkeun ka pasantrenkeun ka sakola aing mah teu dicalanaan acan. Karunya anak turunan. Khawatir. Nuntut hak aing ti sia, Pak. Sababaya katerangan. Kumaha? Man walada lahu waladun fal yusin ismahu wa adabahu wa in balagu fal yujawijhu. Eta maneh bisa kitu. Saprak gaul sareng Pak Kiai Asep. Pak Asep cenah tuh. Tuh. Sote maneh gaulna teh jeung tukang useup bae hayu. Mangsa burit mangsa asar teh lain di jujurung aing teh ka madrasah kalah kang useup sia mah. Nah ulah nguseup kitu cenah kira tah. Nah ulah nguseup. Lain ulah. Pikir ku sia. Kumaha pamikirna cenah? Kumaha? Da sia mah lamun keur nguseup lamun geus ngajentul na walungan salat lohor plos. Salat naon deui? Salat asar kaliwat. Maghrib. Salat maghrib kakara balik. Salat isya kalah katibra. Capek bener. Nu matak sia mah isukan paehna teh jadi jurig walungan. Aduh. Loh, pantes. Tukang nguseup. Tah loba nu surak salakina tukang nguseup aya. Kajahoan. Gitu. Sarua jika dalang tukang nguseup. Korek. Ngan aing masuk mawa sarung jeung sajadah nguseupeuna. Tuh, Di mana we? dah. Sia mah tah bisi hayang nyaho nu paeh marakayangan teh sia. Geus sia gagabah ka kolot. Teh gagabah sia na mikir atuh. Ya. Nu paeh marakayangan teh lain nu katabrak, Lain. lain nu ngagantung. Nu kumaha? Sia. Naha? Da sia mah hirupna padu hirup. Teu boga tujuan, sia mah hirupna teu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padu hirup, padu bisa dahar modal jeung ulin. Ka anak teh ngan bisa nyieun hungkul tanggung jawabna eueuh, matak ditongtut ku aing sia. Oh, tuntut aya kana hirup di dunia cenah. Nuntut hak aing. Ya. Ban, Jika nama didakwa ieu teh kolotna teh ku anakna. dakwa. Didakwa ku aing sia. Nya. Sameme sia didakwa di akhirat ku aing didakwa di dunia keneh. Allah. Sabab lamun sia didakwa di akhirat ku aing, sia moal aya waktu keur babalik pikir. Tapi lamun sia didakwa di dunia, aya waktu keur babalik pikir, mikir coy.
Aya waktu keur tobat cenah. Duh gitu. Sing aya tanggung jawabna jadi kolot teh. Tah. Sabab saban perkara bakal dipenta pertanggung jawabanna. Sia jadi kolot dipenta tanggung jawabna. Jadi pamimpin dipenta pertanggung jawabanna. Jadi segala rupa dipenta pertanggung jawab. Lamun sia teu bisa bertanggung jawab kana naon ku sia dipigawe kana jabatan jeung kadudukan sia matak dituntut sia di neraka isukan. Wah, berat atuh kitu mah. Di dunia ge geus riweuh jiga kitu dulu. Ya, atuhnya tuh. Komo di akhirat, wah lain riweuh-riweuh di kadang-kadang bari digedir. Keceburkeun. Ku aing mah teu bari digenir. Ngana aing era Da siana teu mikir. Oh. Loh. Matak cek pake asep man walada lahu waladun fal yusin ismahu wa adabahu wa in balagu fal yujawiju. Biartoseunana. naon eta teh hartina waluh-waluh teh. Waluh. Nah sia kana walu Da dengan aing mah waluh. Malum. man walada lahu waladun kitu nu ceulina jauh tina Islam teh. Tah eta. Kapapet ku ceuli khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absurihim. Katutupan ceulina pangdengena panempona jeung hatena duraka juga sia. Waduh. Bebeakan ya budak kakol. Bebeakan. Acan sakieu mah isukan di akhirat bebeakan sama sia. Leuwih ti leuwih. Aya nama aya waktu kene sia keur babalik pikir di akhirat mah moal bro. Ya keur tobat anu. Naon eta teh hartina waluh-waluh teh? Man walada lahu waladun fal yusin ismahu kewajiban kolot kanu jadi anak atau hak anak tinu jadi kolotna fal yusin ismahu merengaran anu hade ka aing teh sia teh. Oh, kadengaran nu alus cenah. Jadi sia teh ka anak teh kudu merengaran anu alus. Kurang kumaha aing ka sia merengaran meuni hade. Saha cenah? Tur tak ginding tur payus jeung zaman ayeuna. Aing teh ka sia teh merengaran teh Jackson. Jackson cenah. Allah. Teu butuh aing ku ngaran Jackson. Naon sabab? Aing ngaran Jackson teu bisa nulis-nulis acan. Buta huruf cenah tuh. Maha atunya. Merengaran anu hade kanu jadi kolot teh dengikeun ku sia nyapanya. Maksudna kumaha? Nganung harti kalakuan kolot kudu hade. Kumaha maksudna? Sabab kalakuan kolot bisa marang mangaruhan kana ngaran anu jadi anak. Contohna ulah jauh-jauh ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu deukeut gara deusan nu caket gara deketan. Contohna mah sia. Kumaha kitu aing? Pan sia teh tukang mabok. Contohna kitu. Ulah dipuja beja aing wirang. Mikir. Tuh. Tuluy. Kapan maneh teh tukang mabok? Engke di mana uing boga jodoh, Tuh. boga kabogoh rek kawin meureun cek bapak awewena teh meureun ngomong ka anakna, "Neng, ulah daek jeung si Jackson." Naon sabab? Da si Jackson mah anak tukang mabok. Tuh. Padahal aing mah tara nu mabok mah sia. Itu, Pak. Bisa mengaruhan kana ngaran nu jadi anak. Lamun sia nyaah kanu jadi anak, sing merengaran anu hade anu harti kalakuan sia kudu hade. Aduh, bebeakan. Waduh. Lain waduh mikir. Carekan ku anakna ya aduh. Ulah kitu sia ka kolot. Sia ge ulah kitu sia ka anak. Keceburkeun. Wah, serius euy. Harianan. Didakwa lu jauh. Pendidikan aduh. Ya, didakwa di dunia ge Nya, geus lieur lu. Geus hese nemalanana da. Heuh, bener. Tuh. Nu matak lamun isukan aing engkak-engkakan dina neraka jahanam. Maha cenah. Lamun aing isukan dikerebek dina neraka, engkak-engkakan dina neraka, nu pangheulana diseret ku aing sia. Ulah kitu sia ka kolot. Doraka sia tega ka kolot nyeret ka neraka. Lamun sia ka neraka rek nyeret mah tu seret RT. RT ka babawa cenah. Atawa seret kubu. Komo. Komo ka babawa. Naon hubunganna jeung pakuwu? Nya. Eta milu nyieun. Nya. Hubunganna. Dahakna ge di sia, sia nu nyieun, sia nu boga tanggung jawab. Nyunatan mah sia mah dirame-ramekeun bebelaan puluhan juta. Ari ini tak ka madrasah 5.000 ge meni hese sia teh. Yang bayaran teh hese Disangkana aing bungah gitu dihajatkeun rame-rame beak puluhan juta teu aing mah. Ari sia dipentak ku ustad 5.000 sabulan meni harese. Mikir teh sia teh. Ulah kitu atuh sia teh ka kolot. Sia ge ulah kitu ka anak. Sing mikir atuh. Mikir, da aing teh boga hak lahir jeung batinna. Lahirna aing bajuan. Batinna aing eusian ku takwa. Oh, rohani cenah. Aing mah da teu bisa ngaji. Kirimkeun ka pesantren atuh. Santai dikongkonkeun. Ka madrasah tuh
Tapi kayak Asep titipkeun. Titipkeun budak teh. Ngan siana katajuk deui. Barengan. Ulah sia mah ari aing ka pasantrenkeun ari siana ngadul salat. Salah. Kapan aya anak ieu nu nulungan? Salat teh lamun aing na salamet, warahan sia Aisyah tengah warah ka aing. Dalai jasa sia na mah. Aduh, gitu. Wah, iya anak. Iya kolot. Aduh, ampun teuing. Ayo be malik-malikeun ka kolot. Tutung Pak tadi balikeun mah. Tung sabelah cenah. Nungtut aing ka sia. Dituntut. Kamu udah binatang aing boga anak. Nah,